Sampurasun, salam sejahtera kasadaya wargi-wargi di mana wae ayana. Dina ngeulening dalil katerangan kullu nafsin dha'iqatul maut. Satiap anu kancikan ku hirup pasti bakal kakenaan ku maut. Gumelar ka alam dunya urang ayeuna dibatas ku katangtuan jeung kanyataan kudrat jeung irodatna Allah Subhanahu wa ta'ala. Kawajiban urang tadi gumelar tujuanana pikeun ngomean kakurangan-kakurangan waya di urang, pikeun ngomean nafsu jeung pikiran perbawa ieu jasmani. Sabab bisa jadi jahatna eta jelema tergantung pikiranana. Bisa jadi benerna eta jelema tergantung pikiranana. Bisa alusna eta jelema tergantung hatena. Pon kitu deui bisa alusna eta jelema tergantung hatena, boh kitu gorengna oge. Jadi urang anu terlahir ka alam dunya anu dibarengan jeung sifatna setan, nyatana pikiran anu disebut hawa nafsu ieu anu kudu ku urang diomean. Jadi kasimpulanana tugas urang pikeun ngomean sagala rupa angkara hawa nafsu nu aya dina jasmani urang nyarira anu perbawa kalahiran ti ibu rama. Tah eta tugas urang kumelar ka alam dunya. Sakitu sampurasun.